Kangjeng Nabi Daud keur di imah torojol tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Daud, saya abdi makhluk langit. Makhluk langit. Malaikat berarti muhun. Malaikat saya malakal maut. Masya Allah. Aya naon cek Kangjeng Nabi Daud. Dek ngabejaan tatangga isuk maut jam 9 tulisanana di Lauhil Mahfuz. Jadi karunya lantaran tatangga ka Rasul ka Nabi bejaan nabe siap-siap isuk jam 9 maut. Oh bagus cek Kangjeng Nabi Daud. Atuh malakal maut mah hiber deui ka langit. Kangjeng Nabi Daud kadinya ka tatangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Tuhan Rasul? Ieu mendek ngabejaan we supaya siap-siap. Naon? Isuk maneh maut jam 9. Boh. Informasi ti saha? Langsung ti malakal maut langsung ningali di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Saking aya di bejaan kitu mah tenang kula. Ya geus naon isuk jam 9. Geus beres. Isuk jam 8 Kangjeng Nabi Daud dek nyaksian kumaha carana nyabut nyawa malakal maut. Jam 8 nya geus kadinya kieu we ngobrol biasa ngadagoan waktu jam 9 8 setengah 9 jam 9 kurang 10 cak Kangjeng Nabi Daud 10 menit deui siap. Tenang ya kena bogus boga wudu geus zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Jam 9 kurang semenit deui ulah diajakan ngobrol bae keur zikir cek kitu ye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Jam 9 teu datang. Jam 9:10 encannya geus siap bae kieu. Ieu jam sabaraha Kangjeng Nabi Daud geus liwat ya. Terus datang ke jam 9 lewat setengah jam, setengah 10 berarti. Datang ke jam 10 encan maot keneh bae. Datang ke jam 11 masih can maot keneh bae. Cak Kangjeng Nabi Daud ngisin aing bae. Malakal maut ngisin aing bae. Wah, teu beres ya malakal maut ya. Geus kula pamit teulah jeung kadinya kata tangan aku itu balik kelar. Baliknya di imah kieu ngalamun Kangjeng Nabi Daud. Aing teh nggak bohong jadi nggak bohong. Apa aing nabi teh ada izin sedegen